gendong ya. Hati-hati ya. Mana kenapa? Nah, 4 di tempat anu parantos di tempat anyar pengharapan sorakan kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min syadiyatil wana wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ya mujammalati ba tala'al badru alaina min syaniyatil wada. Semoga mengenai dikalungkan ke calon pengantin ke ibunya di pihak calon pengantin istri. Tahan. Selanjutnya dihadran linggih ke calon pengantin pernikahan mau rombongan di tempat anu parantos di selanjutnya. Wagisna fil malaya ya mugisan kullada tala'al badru alaina min syaniyatil wada wa lillahi da wa salatullah dawama lin nabi syamsil biqa wa kada alin wa sabi masalillahi sa. Wae pangken ka bumi biasa wae dilinggihkan ka bumi pangken. Jumlana kening syafaatul utma utamina jaga yaumal jaga wal hisab amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sim kuring nyandak asmana Bapak Yus kangge kalih Ibu Ela kanggo ngalaksanakeun acara penampian. Namun saateu acana sihab pun teu kasuhun sagala rupina mugia sadayana ageng tawakufna jembar kersa ngahapunten tina pirang-pirang kakirangan kaalpaan ti keluarga besar calon panganten istri. Anjeunna hoyong nama hoyong nalika panjenengan sumpingna tamu dibahagiakeun dibingahkeun, namun ternyata sabada berupaya sabada berikhtiar cek istilah orang Sukasari untuk dipadut tulang iga dipesat
hoyong ngabingahkeun ka para tamu namung buktosna sapertos ieu ngan emut kana pidawuh Rasul man lam yaskur alal na'mai wa lam yasbir alal balai falyahrud min tahtil ardi falyatudroban siwaya sahabai jalmina anu teu syukur kana nikmat Allah jeung teu tumampi kana kadar katangtuan Allah. Dina hadis ku dijelaskeun beral anjeun gerak kaluar di muka bumi ieu gerak teangan pangeran salianti kami. Akhirna Bapak Ius Ibu Ela sadayana nampi kana sajumlah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalawan salajengna supados teu nyangkolong kana waktos sakumaha tadi ku kasepuhan nu parantu dipihatur disanggakeun dipasahkeun pikawit silaturahim minna lajeng nyanggakeun calon panganten pameget lajeng nyanggakeun kasayanana anu diwuh kudu anu kalintang pisan istimewana atas nami kulawarga besar Bapak Ius tari Ibu Ela nampi kana sagarofina mugia kasayang sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balasan anu berlipat ganda. Akhir muga urang doakeun ngadahupna pangkan tuang putra ka putrina Bapak Ius kali Ibu Ela muga dina ngambah ibadah rumah tanggina salamina diwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala paranjang yuswana dipaparinan rundayan saroe sarta saroya rizki halal bari-barita barokah turut tiasa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Lain mungkin penyerahan hantaran pernikahan ya Allah Subhanahu wa berada taala di wilayah Banyuresmi Kabupaten Garut Jawa Barat. Para wargi sadayana nitiwanci numustari linggang mangsanu utama malati ligarna ati campakak mangkakna dada koleak sakembaran koceak linggang ugana ugal fakaitna tatali asih pangdahupna ning yalsa kacep Egi Anggara janji orang pastikan supaya orang nyatakan nu diseja nyaeta neda panyakseni ti para wargi sadayana acara anu salajengna nyaeta acara nu diantos-antos ku kedua calon pengantin nyaeta akad nikah. Kanggo akad nikah panginten badai di kakak di mana ieu? Tacan aya lokasi penyanyi mon. Cantik banget ya pengantinnya. Siapa tuh? Iya foto-foto tuh digendong sama abah. Gendong ya. Awas hati-hati. Sedikit hormat, strategi dan yang biasa. Keluarga besar di tempat pamangga, kami keluarga besar di tempat sedikit polis di hormat. Sadena kadang warga nusantara di waktu yang berbahagia, langsung upaya menjadi puji syukur kehadirat Allah. Salawat wassalam menjadi tetap diturunkan pada junjungan orang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah warganya para sahabatnya. Para kadang sana hidup orang sadaya. Simabdi nyana kasmana di kantor Kawah Kecamatan Banyuresmi mengaturkan nuhun ka dua cempoleh bagi kasepusuk kedua belah pihak parantos mendaftarkan putra putrina karena acara akad pernikahan dina waktu semuanya sesuai saling dina daftar nikah. Akad nikah dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2024 bertempat di kampung Babakan Sukasari. Nami Cempoleh Pamengget Cak Egi Anggara lahir di Garut Kaping 23 05 2004.
atuh panten sepuhna Pak Yayat sama Ibu Imas narasnya terus panten kami sumpah istri yang biasa Agnia putra Bapak Yus Ibu Rela status masih di Jaka Perawan muka dituna penginten senabdi pengangku kami muka ini nyokok kendakan parantos tadi disankeun serat tikana atau cocok kayak apa muka dua kami mandu jam kobul upami itu langsung ku Bapak Warna panten mangga datos cocok panten datana orang langsung wae habatos ka dua cempelai parantos nantos sang sebelum gerak tuntas ayana aktif pernikahan sakumaha alhamdulillah wa ala washabihi wa man tabi'ahum wa wala ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaq qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annika wa sunnati faman rabiba an sunnati alaihissalam aku qaul hada fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li sa'irin muslimin wa ta'awun wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak minta dulu Pak Putri Bapak Muna ya saatnya ridho ditikahnya kuhidup kalayan mangun mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Terima nikah ya saatnya binti Bapak Yusuf Andi kalayan tumas kawin emas 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillah ya, satu kali jadi sah Pak ya, satu kali jadi mantap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa wafiqna li ta'atika wa rabbina qurrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Parantos rengse kalian lancar mugia dua insan nulembe parantos resmi ngajadi tiasa sarendek saigel sabobot sapihanean
kacai jadi salewi, hadarat jadi salogak, dina ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana panginten acara sawer sekedap panginten anu acara nu salajengna nyaeta bade sungkeman mangga dihaturan ke Ibu Hajah XL kanggo ieu mimpin sungkeman. Waktu sekalian kehormatan mangga nyanggakeun ka manten. Kanggo sungkeman tempatna di pelaminan baik. Acara sawer panganten ya, banyak hadiahnya yang nanti diaur-aur atau dilempar-lempar ya. Tuh, kita lihat ke sini ada apa aja yang mau ini ada mie ya, mie tuh. Mie. Terus udah banyak lagi ya teh ya. Iya. Saudara-saudara teh sudah dihapunten kanggo kadang wargi sadayana utamina kanggo keluarga besar ti panganten pabege. Kawaga sekedap wiring syukur ka papancenan ku pangeresana Bapak sawer panganten. Ieu hoyong di sawer. Ieu sawer taya patila patalina sora agamanya, mung ieu mah adat istiadat budaya tata rata Sunda. Janten tong ditinggal saha nu nyawerna namung ngeucapkeun eusina nya luhur. Cantik. Iya aya artos AA neng, iya aya artos beas perempuan koneng di awur-awur sanes sartosanana. Tapi ngandung simbol ka dunia. Tapi hidup duaan isu pageto pareng denghar seueur artos, seueur beas, seueur emas, seueur harta bana ulah hilap kedah tiasa ngawur ka dulur ngare bawe ka. Pasti nu di antosana teh nu itu di dieu mah dihare-harekeun ya. Kumaha tuh? Ibu cenah nu nyawer, kapali dia sapali, janten ka ditu ka dieu kedahna mah Ibu Ramana di sini gitu tah. Tapi tenang sok. Bangga orang mau dilajengnya sebenarnya foto we langsung ngaraup kapotokeun ya. Ada sawi pengantin sebelah sini ya banyak ya sawer Bu, sawer panganten ya pencecat mideket warna sudah berpitu dan berdiri mangkuk
sabadna akatika memeh lengkajang dia di jujur wadah warungnya. Cara ramah tamah ya tuh di atas tempatnya. Nanti naik motor. Pengantin naik motor. Hati-hati. Ya. Mana? Kenapa? Oke, sip. Oke.